Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamit Toharoti. Ari ieu eta kitab mertelakeun pirang-pirang hukuman susuci. Wal kitabu jeung ari kitab lugotan cek lugot masdarun eta masdar bimakna dhammi kalawan makna ngumpulkeun wal jam'i jeung tegasna ngumpulkeun. Wastilahan sareng ari kitab cek istilah ismun eta ngaran li jinsin kana jinis minal ahkami tina pirang-pirang hukum. Amal babu anapon ari bab fasmun maka eta hiji ngaran linauin kana nau mimma tina perkara dakhala anu asup ieu ma tahta zalikal jinsi disahandapeun ieu jinis. Jadi bab mah sahanapeun kitab. Wa toharatu jeung ari toharoh bi fathit ta'i kalawan dipatahkeun tona lugotan cek lugot an-nadhafatu eta kadar-kadar bebersih. Wa amma syar'an jeung anapun ari toharoh cek sara fa fiha maka eta tetep dina itu toharoh tafasiru ari pirang-pirang penafsiran katsiratun anu loba. Minha eta tetep dina sapalina itu tafsir atawa kana katsirah qauluhum ari dawuhan para ulama lafad fi'luma eta migaweana hiji perkara tustabahu anu nyuprih dimenangkeun bihi ku sabab itu ma atanapi ku sabab itu fi'luma naon as-salatu salat ae min wudu'in tegesna tina wudu wa guslin jeung adus wa tayammumin jeung tayammum wa izalati najasatin jeung ngaleungitkeun najis. Ammat tuharatu anapun ari tuharoh bidhammi kalawan didomahkeun harap tokna fasmun maka eta hiji ngaran li baqiyatil ma'i kana sasesana cai. Wala makana jeung samang-samang sabukti naon alma ucai alatan eta jadi alat li toharoti pikeun susuci istatroda maka tumandang saha al musannifu musannif li anwa'il miyahi kana pirang-pirang warnana pirang-pirang cai. Faqala maka ngadawu musannif kana lafad al-miyahu ari pirang-pirang cai allati anu yajuzu anu meunang ay yasihhu tegesna anu sah naon at-tathiru susuci biha ku itu lati eta sab'u miyahin 7 pirang-pirang cai ma'us samai tegesna kahiji cai anu turun ti langit ayin nazili tegesna anu turun minha tina itu sama wa huwa jeung ari itu maun eta al matarru cai hujan wa maul bahri jeung cai laut ayil milhi tegesna cai anu asin wa maun nahri jeung cai walungan ayil huluwi tegesna cai tawar wa ma'ul bi'ri jeung cai sumur wa ma'ul aini jeung cai nyusu mun cek bahasa urang mah cai liang wa ma'ul thalji jeung cai es wa ma'ul bardi jeung cai ibun wa yajma'u jeung ngumpulkeun hadhihi sab'ata kana ieu anu 7 naon qauluka ucapan anjeun lafad manazala minas sama'i au naba'a minal ardi
ma eta perkara nazala anu turun itu emma minas sama'i ti langit au naba'a atawa bijil tiasa deui nyumber itu emma minal arudi tina bumi ala ayyi sifatin eta netepan kana naon bae sifat kana bukti itu ayyun min aslil khalqati tina asalna kajadian anu ti heula summal miyahu tuluy ari pirang-pirang cai tanqasimu eta narima kabagi itu miyah ala arba'ati aqsamin kana opat pirang-pirang bagian ahaduha ari anu kahijina itu arba'ah tohirun eta cai anu suci fi nafsihi dina datiyahna itu maun mutahhirun tur anu nyucikeun li ghairihi kana liantina itu maun ghairu makruhin anu henteu dimakruhkeun naon isti'maluhu nyuprih makena itu maun wa huwa jeung ari itu maun eta almaul mutlaqi cai mutlaq an qayyidin tina qayyid lazimin anu lazim itu qayyid falyaduru maka teu madarat naon al qayyidu qayyid al munfiku anu narima pecat kama ilbi'ri sepertikeun cai sumur fi kaunihi dina kabuktianana itu maul bi'ri mutlaqon eta mutlaq atanapi cai mutlaq wasani jeung anu kaduana eta tahirun cai anu suci mutahhirin mutahhirun tur anu nyucikeun makruhun tur anu dimakruhkeun naon isti'maluhu nyupri makane tumaun fil badani dina badan la fi thawbi henteu makruh dina pakaian wa huwa jeung ari itu maun eta al maul musyammasu cai anu dipanaskeun ku panon poe ayil muskhanu tegesna anu dipanaskeun bitaksiri syamsi ku panasna panon poe fihi dina itu maun wa inna ma yukrahu jeung pastina dimakruhkeun itu maun syar'an cek syara bi qatri jarin bi qatri harin di pajajahan anu panas fi inain dina wadah muntoba'in anu dicitak illa ina an-naqdaini kajaba wawadahan tina emas perak li sofa jauh harihima karena bersihna joharna itu nakden